Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda silat anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 2. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah kanu nuju ngarandapan kasusah. Hayu urang doakeun mugi-mugi enak teu sesah. Yu pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ieu carita teh. Yu mangga. Isuk keneh setengah genep masih keneh isuk-isuk katingali sebod teh tas turun ti imah panggung. Sebod make sendal nu geus sisirangan. Henteu saperti anu budak leutik umumna. Tur make baju meunang pamere ti tetangga. Ebot teh geus nangtung di buruan imahna bari nyekelan kompan. Manehna teh teu layen yen manehna dititah ku ninina maona dititah meuli lisah saleter tur oge meuli pecin hiji. Tekung silila ninina teh nyamperkeun tapi henteu turun ukur samet kana golodog. Kusabab sukuna teh keur karasa deui panyakit asam uranda. Kusiwa maona merekeun duit anu disimpen tina pesak BH. Bari ngomong ka Sebod, "Ya Jang, kadenya ulah lagrak deui. Jeung tong lolompatannya nurut ka emak. Nya Jang." Ceuk maona ngabejaan ka injuna. Sebod ngadenge kitu tuluy ngawalar. "Nya mak, moal malumpat. Kapanan ieu kan berat." Ceuk Sebod. Tas kitu mah Sebod teh tuluy ngaleos miang indit ka warung anu lumayan rada jauh. Nyaeta warung Ceuyoyo. Warung Ceuyoyo lokasina teh aya di tonggoheun imah Sebod. Lumayan jauh eta warung teh. Lamun di etang-etang mah aya kana hampir 600 meterna. Tur kudu nanjak. Sajajalaneun Sebod teh leumpang bari lahaloho ka kenca jeung ka katuhuna bisi aya bagong anu rek nyerang ka manehna. Tapi alhamdulillah poe eta mah Sebod teh henteu ngarandapan naon anu dipikasieun ku manehna. Bagong anu biasana manehna manggih lamun dititah ka warung ayeuna mah henteu katempo batang hidungna eta bagong teh. Sanajan sajajaleun ka warung teh kenca katuh Sebod masih keneh kebon tur jujukutana rada jara rangkung. Tapi nyaeta alhamdulillah nate ayeuna teh henteu dikersakeun manehna kudu papanggih jeung bagong. Nya antukna manehna ngarasa tenang Sebod teh. Kusabab anu dipikirna eueuh lah kitu pamirsa. Tekung silila Sebod teh nepi
ka tempat anu dituju nyaeta warung Ceyoyo. Kasampakeun di warung Ceyoyo teh nu boga warungna nyaeta lain sasaha deui Ceyoyo keur ngaladangan hiji emang-emang nu meuli bako. Baju eta emang-emang teh make pangsi hideung tur ditotopong. Kadenge ku si Ebot teh tina obrolan Ceyoyo jeung si emang-emang eta teh. Ibi abi eta kumaha pami 2000-an wae kitu. Abi mung gaduh 2000 ieu, Bi. Ceuk si emang eta. Ceyoyo ngadenge omongan eta lalaki teh rada kesel oge sih, rada kerung maena teh. Tuluy nembah, tacan tiasa atuh Kang. Aduh, ieu teh 2,5-an. 2000 mah aduh abi teh henteu balik modal atuh. Moal aya bati ieu mah tuh. Mang. Ceuk Ceyoyo bari pura-pura sibuk alak ilik kana dagangeun nu sanesna. Si mang eta teh katingali pikarunyaeun katempuana teh ku si Ebot. Antukna si Ebot nyampeurkeun ka sisieun si emang-emang eta. Bari manehna mah ngomong ka Ceyoyo, "Bi, geus we. Ku abi ditamihan ieu si emang ieu. Sabaraha 500 nya mangnya?" Ceuk si Ebot bari tuluy ngaliuk ka si emang-emang eta. Jang, wios, teu kedah. Aduh, jadi ngarepotkeun kieu. Ngisinkeun ah. Wios jang wios. Ceuk eta mang-mang teh. Tapi da Ebot boga perasaan atuh. Manehna mah nyah kasasama. Ebot maksa. Pikarunyaeun katinggalina teh eta mang-mang teh awakna rada begang siga nu jarang nyatu. "Geus Mang, ge ku abi ditamihan sok. Ukur 500 ieu." "Ya Ceyoyo, ya. Bi. Ya teh abi ya tah." Ku si Ebot diteundeun eta duit teh luhureun kueh dagangan Ceyoyo. Antukna ningali kawas kitu Ceyoyo teh bungah deui katingali tina paroman beungeutna. Tuluy eta duit anu 500 anu teh Ceyoyo teh nu ti si Ebot teh dicokot ku si Ceyoyo. Bari antukna diberekeun bako ka si mang-mang eta teh. Ujang atuh naon atuh? Ieu Mang, bakona. Ceuk Ceyoyo bari tuluy ngaresekan bako diberekeun ka mang-mang eta anu make baju pangsi teh. Tas kitu mah tah kitu pamirsa dongeng dinten ayeuna ti Sim Kuring. Mugi-mugi janten panghibur kana kalbu, pangbebenah oge kana manah. Kanu nuju ngarandapan kasusah. Dia urang doakeun sasarengan. Mugi-mugi bobogohan jeung nini-nini. Yo pamirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Mangga.